Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun balik deh di channel dari Cileung. Seperti biasa orang erek ngajieun konten video ngawadang deui dengeuna jeung aya cengek, aya balado kentang, make endog dadar di kecapan. Endog dadar nanya anu resep karena video ieu anu resep pokon banyak bisa di like, di komen, di share jeung di subrek. Lamun daek di follow di IG urang nyata @rislan_alawi. Tong poho ngawadang mantap samemeh langsung ngawadang meh leuwih nikmat jeung menang barokah. Biasa urang baca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hayu urang ngobrolkan ngawadang. Ieu endog dadarnya di kecapan dista aneh lah biasa masakna make uyah jeung pecin hungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Rengek make kentang. Kentang make endog dadar jeung cengek. Nah, pokoknya amisna aya ladana aya. Anu nikmatna teh minyak tina endogna teh ning coa. Beleg. Loh.
ieu nyiapkeun tuh. Hatur nuhun kanu tos nonton video ieu. Biasa di like, di komen, jeung di subrek, di share oge nya, jeung di follow Instagram lamun daek nyaeta @rislan_alawi. Sampurasun. Alhamdulillah alamin. Ngap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.